Woi barudak, urang lamun hirup teh kudu santai, slow, dinikmati. Tong neangan anu hese. Jadi kesimpulanna, lamun aya nu hese, naha kudu nu gampang. Mun ngalah buah oge, urang teu bisa sorangan. Kudu ngajak batur. Bantuan engke ngalah buah sari kaya. Age kudu papunggu-punggu. Aduh, kagak buru. Kelak, tik deui. Tah, yang geus beunang ya. Mun nempo karang nu bala pasti teresep. Jadi urang kudu tunggu laruntahna. Nyokot sapuna. Terus ditiupan runtahna. Biasana loba jelema anu naik tangkal, tapi sawan kuya. Naon sih sawan kuya teh? Teu bisa turun. Waduh, kumaha turunna? Jadi urang kudu turun heula, neangan babaturan. Bantuan uing sih. Itu naon? Uing saya turun tina tangkal, nitah pangneangankeun kursi. Ayeuna daek bantuan uing, teangan kursi. Kena, karek urang bisa turun, make kursi eta. Kadang kurang sok aya masalah lamun keur parkir motor. Nya motorna mepet teuing. Mepet teuing. Jadi urang kudu neangan tukang parkirna. Kudu neangan tukang parkir lah, hese keluarna. Capek euy. Meunangna mah da ngopi heula, istirahat. Aduh. Bang, Ya, bantuan. Motor aing mepet, buru bantuan heula tah. Aduh. Buru, ieu aing hese keluarna. Wah, sok bantuan. Sok buru dibantuan lah. Ganggu bae. Kemana ya? Sok terus. Kemana deui? Terus ke kanan. Terus. Terus. Hop, gas. Kan bisa. Gas. Lamun urang lempang di jalan, pasti aya wae halangana. Salah sahijina, jalanna ceubeuk euy. Jadi, urang kudu diukur heula, kudu dielap heula, kudu digeberan heula, ditiupan heula. Mun geus garing, karek urang bisa ngaliwat. Garing.